tapi sok seri dolanan mangkat bareng apa nadadan kapayun nyodar heula karo baturan nyodar api lembang apa nadadan kukulu rame-rame guyonan Bapak RW Bendi si dadap RW Bendi ayah sababa si disungsi iya si dituju Gunung Jati pada nadran niamat kang wali balik esok jadi tempat kong seba gede cilik kana wadon tuano kalau Rizki yang sejati sangat sakula wargi muter-muter kota Cirebon papat tarlibos beras garu ngetak tarepulun buka becak babetang kantong bali bakal ketun api lembang pamangku hajat neng Gunung Jati tempat pengaseba gede cilik kana wadon tuano api lembang pamangku hajat anu mana Bos Dayat tebe subur makmur Bos Dayat koranci bagian beli unggal bulan akanit acoy bidang bangi tapi sok siri dolanan mangkat barang karo babaturan hehehe rame-rame RW Bendi ya Mama Ani pagon anuman RW Bendi pamangku hajat si dadap sababe si disungsi Pak RW Dedi pamangku hajat si dadap Gunung Jati RW Bendi Pak RW Dedi RW Bendi loba nabuh jadi Bapak RW Dedi anuman iya nun gede cilik kalah wadon tuano jaluk Rizki yang sejati sangat sakula wargi bagian beli unggal wulan Pak RW Bedi pemangku aja tapi sok siri dolanan be RW Bendi mangkat barang karo babaturan ya ada dang soklo para patan guguyonan ayah Kang Soglo sababa si disungsi si dituju Gunung Jati pada nadran memang wali hampir ni juru kunci Gunung Jati tempat pengaseba gede cilik kana wadon tuano jaluk Rizki yang sejati sangat sakula wargi akanit acoy bidang bangi bapak tarlibos beras garu pada nadran makan walat akhirnya juru kunci akanit acoy Tangerang bagian beli unggal bulan sor akanit kacoy kapayun tapi sok siri dolanan mangkat bareng karo babaturan rame-rame
Api Lembang pemangku hajat Api Lembang pemangku hajat rumah lawas dihubul Gunung Jati maka jeletin pada nadran hei makam wali balik esok hei mampir di juru kunci ya Api Lembang ketua RW 03 Api Lembang ketua RW 03 anu Pager jalur rezeki yang sejati selaksa pulauan pergi Api Lembang anu banget pager dari pada nadan makam wali balik esok mampir juru kunci Lembang kuring gas rumah sak kekuduk disebut batur rumah tangga jamanen Api Lembang ketua RW 03 lain sama ada lain awak anu orang boh bujangan bosan sama kahayang kuring laksana bos dayat koranji beli TV motor Vespa biar umur sudah tua iya biar tua bulan deh biar tua asal kaya iya sudah kaya alah kahayang kuring laksana asuro kapsul deh asuro kapsul waodot beli TV motor awas asuro kapsul jalan-jalan tua Vespa sekarang jelas sama ngapa kuring sampai cara pelasir jeung bapak luar biasa waodot sedih langari geus pangetik asura kapsul anu mana aturan apa yuna emang kuring geus rasa tekudu disebut kantor rumah tangga jamaah kudu lain sastra balik dulu saya dong lain awak anu ngorang bapak tarling bos beras karung bos sama hoyong kuring laksana beli TV motor Vespa caca marina biar umur sudah tua bos kalau hadayat bos muda koranji ya bos kali MJR bapak tarli bos beras MJR anu mana acoy tubuh lain sasama apa narian mah akanit acoy apa narian anu mana apa narian ulekan apa narian ulekan mama adik panggon anu bangger apa narian ajan kaset ajan gaya Mama Yani mengurduksan tubuh lain sasama Api Lembang ketua RW 03 tiris asuro kapsul saneng-rengan panjang bet wah Mama Yani sama desa Mama Yani alahura di korangan apa narian ulekan alahura
patar li bos beras karung Hei asuro kapsul sareng rengan rumah iya bos dayat ayo bos akanit dayat coy deh bager akanit coy widang bangit anu Abi lemak mama ani pamon 03 gila Abi lemak ketua RW 3 gila baraka cihideung Abi lemak panarian ulang ketua RW 03 ulang panarian ulang diperi dada Abi lemak ketua gila ngabara dipitileung aya asura kapsul asuro kapsul anu mah asura kapsul yai aturan ibu guru lumsan asuro kapsul anu banget Kamahyani Sabah Desa panarian ulang tanah deui anu banget Sabah Desa asuro kapsul anu mah aturan adayat koransi anu bagus Basarli mama andi pagon FJR nuana mama andi pagon anu bagus Bos Darli Bos Beras mama andi pagon aturan Bos Beras asuro kapsul agar apa narian Babu hidup apa narian panarian ulang sok kagagas ningali sok jabon apa narian aduh mantap wah teh tambah bagus apa narian kembang ya nuhun Marian bos dayat korangi kamojat bos ibu guru dong mama andi pagon dipelak nulis harian mantap daku atetel ibu guru dong adayat koranji dadap anu mana bos dayat koranji anu bagus Mama Yani Sabah Desa Bunda Yani mama ani pagun ibu guru dong asuro kapsul Bu Andi anu mah nuhun iya Bunda Andi asuro kapsul anu mangana kini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati oh tidak terkira rindu segala-galanya 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 bos dayat koranji ku rindu gayamu ketika bersama tawa lepas hanya ceria ku rindu gayamu ketika bermanja melukan segenap jiwa ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk ku rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih ulah depok wangi bising teh beri bere
ulah Depok wae bisi dikerem diwesi paten istri kuring tuh gayamu ketika bersama lepas dan ceria kuring tuh gayamu ketika bermanja melukan segenap jiwa kurindu bagaimana kau membujuk asyurau kapsul dari Panganten anyar kurindu bagaimana kau mengasihi hati aku bersih asyurau kapsul Arepen panganten anyar salah dibatur keluar Arepen salah modalan wae Neng Elsa arepen panganten anyar Aremon anu mana arepen salah wae kurindu gayamu ketika bersama tawa lepas raya ceria panganten istri panganten anyar kurindu gayamu ketika bermanja Neng Elsa melulukan segenap jiwa aheng kurindu bagaimana kau membujuk ketika ku meracun kurindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersih bapai tepak nukisru maluru jelata saliku luturkeun geretek hate geser-geser kabar teu hate lain heureuy jeung lain gunji Budi tereuy tuh meuni geuting hubungan anjeun geus jauh siga kapal nu ti kelebu anjeun jujur ngaku salingkuh ka abdi geus teu puguh anjeun milih manehna korbankeun sagalana dibohongan aduh nyeri-nyeri dijujuran geuning leuwih nyeri asa ngoleang kabentar lahar beri mari cerik hati disalingkuhan aduh nyeri-nyeri diputuskeun geuning leuwih nyeri paelehkeun kasisikeun harga diri diragrakeun aduh pahit kajujuran leuwih pahit ti kabohongan kajan akhir sagalana moal kaubaran aduh pahit kajujuran leuwih pahit ti kabohongan kasedihan kealaman sapanjang jalan bapai tepak lukisru paluru jelata salingkuh geterkeun geretek hate nyisir-nyisir kabar teu hate lain heureuy jeung lain gunjing Budi tereuy duh meuni geuting asura kapsul anu bager deui anu mana anjeunna jujur ngaku salingkuh cinta ka abdi geus teu puguh anjeunna tetep milih manehna korbankeun sagalana kos dayat koranji dibohongan aduh nyeri-nyeri dijujuran geuning leuwih nyeri asa kabentar kagusur lahar jerik perih getar ati disalingkuhan
aduh nyeri-nyeri diputuskeun geuning leuwih nyeri kaelehkeun kasisihkeun harga diri diragrakeun aduh pait kajujuran leuwih pait ti kabohongan najan panutup sagalana moal-moal kaubaran aduh pait kajujuran leuwih pait ti kabohongan kanyerian kasedihan asyura kapsul anu bageus Silamaya Kulon. Ya. Cerela. Hareudang Tanjung Baru. panas Cerela Tanjung Baru Silamaya. Selalu panas dan hareudang panas Asuro kapsul numanna panas dan hareudang Bayar sinden Asuro Estapa di gurun pasir karena panas hawanya aku pun merasa aneh gurun pasir mengapa panas hawanya coba dengar cerita ini apakah ini hareudang panas selalu panas dan hareudang panas selalu panas dan hareudang aduh nuhun Asuro